Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang pamirsa sadayana, patepangli sareng abdi Penti, Abdi Nadila di Presesa Uneus nyajikeun informasi aktual sareng faktual salenggara warta nu lebat ka redaksi Presesa Uneus. Bade nyarengan 5 menit kapayun. Pemirsa sadayana, Minggu tanggal 25 Mei 2025, Kota Bandung lili ibarat laut biru. Dina dinten ieu, ribuan bobotoh Persib Bandung tumpah ruah ka jalan-jalan pikeun ngareakeun tim kasayangana anu berhasil ngangkat tropi Liga 1 musim ieu. Konvoy kemenangan anu ieu ngahudangkeun rasa bungah jeung bangga anu luar biasa ti sakumna warga Bandung jeung Jawa Barat. Ti isuk-isuk keneh, para bobotoh geus mimiti ngumpul di bundaran stadion, mawa atribut Persib, kaos bendera, shawl jeung jersey warna biru. Sora gegaruan Persib juara terus ngagelengger di antara riungan massa. Nalika bus tim Persib mimiti medal, suasana langsung beuki rame. Konvoy ngaliwatan jalan-jalan utama Kota Bandung, sapanjang jalan anu dilewatan ku bus. Para bobotoh ngageterkeun sora dukungan, nyanyikeun yel-yel khas Persib, kamacetan lalu lintas teu bisa dihindarkeun. Tapi hal ieu teu ngurangan semangat para bobotoh pikeun terus ngiringan konvoy. Euforia kemenangan Persib Bandung ieu dihareup bakal terus karasa dina sababaraha dinten kahareup. Kota Bandung geus ngukir sajarah anyar dina dunia sepak bola Indonesia, sarta kabungan ieu bakal terus diinget ku sakumaha bobotoh satia. Ayeuna urang tos nyambung sareng Ajahra sareng Dipa anu tos aya di tempat kajadian. Pemirsa sadayana abdi tos aya di Gedung Sate Bandung Jawa Barat. Abdi hoyong ngawawancara sakedik ngeunaan konvoy anu nembe dilaksanakeun. Naon tujuanna konvoy teh? Naon tujuanna konvoy teh? Oh iya teh, dina ngarayakeun kemenangan Persib. Pamirsa sadayana, abdi aya di Balai Kota Bandung, Jawa Barat. Ayeuna abdi bade ngawawancara salah sahiji warga nu aya di tempat kajadian. Punten Ibu, namina saha? Nami abdi Saila. Numutkeun paningal Ibu, konvoy teh ngeunaan naon nya? Upami telepat mah, eta teh konvoy anu ngarayakeun kemenangan. Kumaha pendapat Ibu ngeunaan konvoy sapartos ieu? Aya dua sisi, upami tujuan saya sareng dilaksanakeun kalayan tertib, tangtos ngahibur sareng nunjukkeun rasa kebersamaan, tapi sok aya anu ngaganggu lalu lintas sareng bising teuing. Nah, konvoy tadi ngaganggu lalu lintas di dieu numutkeun Ibu. Aya hal sanes abdi diperhatikan dina konvoy tadi anu katingalina jalmina pisan seueur anu ngora tapi aya oge anu langsung upuh kabeh ngahiji dina ngarayakeun kemenangan Persib. Atur nuhun pisan Ibu kana waktu sareng kamendakna Balik ke studio. Hatur nuhun ka Ajahra sareng Dipa anu tos ngadugikeun informasi. Di tengah-tengah kaendahan alam pegunungan nu asri, salah sahiji tempat wisata anu kacita populerna di Jawa Barat nyaeta Taman Safari Indonesia nu aya di Cisarua Kabupaten Bogor. Tempat wisata ieu ngahiji jeung alam. Tempat ieu ge jadi tujuan favorit kulawarga anu hoyong ngarasakeun liburan nu edukatif jeung nyugemakeun. Taman Safari Indonesia nawarkeun pengalaman unik sabab nu datang bisa langsung ningali rupa-rupa satwa tina sagala panjuru dunia, seperti gajah, jerapah, singa, jeung zebra.
Dina habitatna nu ampir kawas alam aslina, nu mantah istimewa, wisatawan bisa ngalakukan safari ku mobil sorangan atawa ku kendaraan nu disiapkeun ku pihak Taman Safari. Selain ti eta, Taman Safari oge boga wahana kaulinan keur barudak, taman burung, sato laut, jeung acara pertunjukan satwa nu mendidik. Kaayaan hawa nu tiis jeung pamandangan gunung nu endah. Taman Safari Indonesia mangrupakeun tempat wisata nu nyugembakeun pikeun sakabeh umur. Tempat ieu cocok pisan pikeun ngajarkeun barudak ngeunaan kahirupan satwa jeung ngajagaan lingkungan. Ayeuna urang tos nyambung sareng Citra jeung Lia. Pamirsa sadayana, abdi nuju aya di wahana kaulinan barudak. Wilujeng siang Ibu, tiasa ngawawancara sakedap. Wilujeng siang oge, mangga henteu kunaon. Sabaraha lami Ibu parantos aya di Taman Safari ieu? Sim kuring ti isuk jam 11-an pantos dugi ka dieu, ayeuna tos keliling sebagian tempat. Tiasa disebatkeun nami sareng asal ti mana Ibu? Nama abdi Adelia, asal ti Garut. Ka dieu sumping sareng saderek jeung 2 budak. Kumaha kesan Ibu ngeunaan tempat wisata ieu? Alhamdulillah luar biasa, tempatna asri, seger, seueur, sengker tangkalan, satwa oge sehat-sehat. Aya kahayang khusus anu nyebabkeun Ibu milih liburan ke Taman Safari? Abdi hoyong barudak teu ngan saukur liburan tapi oge diajar. Di dia seueur papan informasi ngeunaan satwa, jadi sesarengan jeung ulin bisa ngaronjolkeun ilmu. Hatur nuhun pisan Ibu Adel, mugia liburanna mau kabahagiaan pikeun kaluargana. Sami-sami. Tapi orang penasaran kayak ini anu video saya lewat kayak PPCN di laptop. Si eta teh nyium si mamana lagi. Jadi teh si kamarin ya. Ternyata kita salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa sadayana abdi tos aya wilujeng beurang Kang simkuring ti Persesa Neu hoyong nyuhunkeun sakedik wawancara ari Akang namina saha sareng ti mana? Nami abdi Saktiawan jeung asal abdi di Jakarta. Kang Sakti ieu teh kahiji kalina sumping ka Taman Safari Indonesia. Ieu teh terus kadua kalina nu kahiji sumping jeung keluarga 4 tahun ka Dukang. Ayeuna deui bawa budak anu tos TK. Naon kesana Kang Sakti ngeunaan Taman Safari ieu? San abdi ka Cidahadena Taman Safari teh lain ngan ngukur tempat ulin, tapi oge tempat nu loba ngajarkeun ngeunaan satwa. Barudak oge resep pisan ningali jerapah, singa jeung nyuap rusa langsung tina jendela mobil. Naon bagian atawa wahana nu paling dikeresep ku keluarga? Sabahara lona, tapi nu paling resep teh safari naik mobil sorangan bari ningali satwa-satwa. Teras babijo oge pikabitaeun sebab budak abdi teh bisa dipoto jeung anak harimau. Hatur nuhun ka Citra sareng Lia anu tos ngadugikeun informasi. Hatur nuhun ka para pemirsa anu parantos nyarengan ti awal dugi ka rengse. Pamirsa cukup sakitu wae poe ayeuna abdi Penti sareng Nadila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.